Tak abi teh ka dieu teh arek ngecek sinyal. Ka dieu teh. Itu mah aya lame. Oh, nu aya lame itu. Kade we cenah rada galak cenah. Rada galak. Oh, jadi jurigna teh di Nini Madu mah. Hah? Sisa. Jadi rada galaknya. Siap lah pokoknya. Lain ai bejana di Nini Madu teh sok aya naon? Kayak awi bejana mah. Lain bang sabang saning jurig. Ah, eta. Oh, sabang saning nu gitu sok aya naon cenah ceritana teh. Nya, gitu mah. Yang sangat we cenah ceritana teh. Di itu. Di mana nu sangat? Ngajuri. Nu bener ya mah. Lain sukan kadang. Eta sok sangat mah, sok ada Bangor mah. Di mana? Astana Luhur. Astana Luhur mah puguh deui. Bekerjanya gak aya nih maduna teh. Tadi negeri aya lama gitu karawannya. Tadi di Nini Madu jeung di Sireum teh sok. Nya di Sireum mah tepati. Ngan angker gitu. Model Nini Madu. Terus kalana terus ka dinya nu aya susukan nu ka cap singa nya angkerna teh. Jumangkan. Kakaknya kadarinya we manfaat. Ngan cai-cai teh kan kada. Sih. Abi ge sore ge jam sabaraha? Jam 8 meureun ka Curug Luhur teh. Aing ngajuri. Aing ngajak eleh kena mental tuh. Wah. Oh. Rada eungap di Curug Luhur mah. Mau leuwih orok gagapa. Leuwih orok kayaknya. Geus diajaran. Ai ti leuwih orok ka Curug Luhur teh ti ka leuwih orok teh ti Curug Luhur teh ka mana? Eta teh Curug Luhur. Kakalangan leuwih orok. Leuwih orok kalaneuna teh. Geuning aya nu. Bener. Eta mah tara pecet teh tara. Anu hanapeun susukan. Bener. Eta mah tara eta. Katongana teh sawah. Oh, eta. Sok aya di baheula mangama. Nu basa eta geuning paan leuwih orok nu basa epan ngalah urang. Eta mah leuwih anggar gitu tara pinuh. Ngan Cisireum jeung Nini Madu ge angkernya. Madu mah itu aya lame. Bener. Ai Cisireum teh ieu nya. Ieu tah lokal ieu tah lebak Cisireum cuma. Lebak Cisireum. Oh iya. Rek neangan jurig, lain neangan jurig sih sebenarnya mah. Jadi kan kieu. Jadi sok aya beja geuning. Di daerah anu loba anu nah kitu urang. Tah terus ditelusuri kitu nya maksudna mah. Jadi bahkan mitos apakah fakta gitu ulah sampai ka anu rek ka kebon sieun di dieu cenah sieun geuning nyorek ngalasuluh sieun sok aya anu ulah sampai ka gara-gara beja sangat nepi ka urang teh sieun. Ngaran jurig mah mitos Gus. Tapi kan aya nampak. Tanggur kitu hungkul cenah teh bari jeung batur mengalahkan urang mah acal gitu. Sore ge kan nampak urang ai. Kuat aya berarti. Kuat yak ai. Model gitu. Jumaah teh nya beneran. Jumaah ada emang ngahaja. Kamari ge kagak gelang kan. Kurnu modal nu hurung gitu. Kade eta nu lain eta mah mata sakuliting. Lain. Sok aya saya kata mana macana? Sok katongna mah mata urang sore balik deui. Lawani emang gitu. Lawan nyampur. Iwal kabur geus mang ini gitu. Kecuali urang teh lamun nyalehkeun kitu cenah hayang naon mang urang baheula ngalama. Cenah pokona dibere cenah hayang naon ge lamun asal kudu eleh. Mang urang ngalamanya gitu deh, jongol. Aya naon deh nya, karet lagi deh. Mere cenah eta teh, jadi teh amparan sama. Oh, jadi bener Nini Madu teh jadi cek batur ge sangetnya. Bener. Ayeuna wang ajaran teang lah, wang ulin gitu. Lama mesap, ayeuna. Lain maksudnya. Nelusuri heula. Nelusuri jalan ulah sampai ka cara sore teu apal jalan mang. Sore dia abi kukurudukan. Puting langsung we nya. Langsung we teu eta heula. Teu diilikan heula ti beurang teh kumaha. Pas batur saminggu heula di eta heula. Ieu mah langsung we diteang geus teu apal jalan kumaha kalau asruk-asrukan balik. Awi eta awi rungkai. Tah geus kalan teh balik deui ka imah Mang Enoy.
turun tidinya tak karek bener tidinya mah anu ti dieu mah asup ka curug ka handap ning kana pudungan. Orok teh. Heeh. lampung teh. Da eueuh sinyal arek asup ka handap mangis pugu sore ge rek ka handap asal mah ngan eueuh sinyal di luhur ge geus beredan. Ta ieu ge abi Ais penting lu urang dihanapna. di luhur. Kumaha dihanap pun. Eueuh sinyal kan sore ge hampir-hampiran ngeleg eueuh sinyal da kudu aya sinyal alus. Tah abi teh ka dieu Lain jurina kumaha dihanap. anjir. Tah abi teh ka dieu teh arek ngecek sinyal. Ka dieu teh Itu mah aya lame. oh nu aya lame itu Kade we cenah rada galak cenah. rada galak. Oh jadi jurigna teh di Nini Madu Masih mah saya pakean. eh Bisa heeh. kabur kene. Jadi rada galaknya siap lah pokoknya. Hati-hati we. Urang mah da iwal ti. Bejaan. Da ieu mah rek lalajo we urang mah naon teh rek medio hungkul.